Udah. Tah, bising ke abi keluar. Jadi udah teh kudu apal barang-barang nu aya di material ku abi di bejaannya. Jadi mun abi keluar teh jadi apal. Tah. Nu itu tuh, itu soda api. Ieu ram kawat namana teh. Hah? Teh Epi dirawat teh? Si Teh Epi anu tukang es campur gorengan yang dirawat di mana teh? Perasaan kamari sore aya di jalan. Soda api jeung ram kawat tah ieu. Mohon kamari mah da di jalan aya iraha dirawat nah. Soda api. Oh, mohon. Soda api. Soda Ieu api. ram kawat. Ieu ram kawat mohon ieu mah terang teh da terus terang ieu mah ram kawat. Poe eta namina soda api. Soda api ya teh, bisa anu mesen 10.000 sakieu teh. Tah, lamun ieu pisau keramik. Abi mah teh tara gimik-gimik itu. Di aya-aya we kehidupan mah teh. Di nu teu aya, di nu aya-aya. Tara abi mah ada mah gimik-gimik itu. Ya saha nu gini. Naon gunaan aja abi mah gimik-gimik atuh artis lain. Pisau keramik. Pisau keramik. Pisau keramik. Hargana Kayak sabaraha? 35.000. 75.000. 35.000. 35.000. Oh nya. Eta pisau keramik. Tah. Iya. Lamun ieu serat fiber tah, mun ieu serat fiber namana teh. Tiraha teh nu kieu kabel, abi ge apal kabel mah nu kieu tah teh, abi ge henteu bodo-bodo teuing teh. Tah nu kieu kabel mah teh tah. Tah nu kieu kabel mah teh. Ieu mah sanes kabel. Tiraha teh ieu gentos nama jadi kabel. Nya saha nyebut ieu kabel serat fiber. Serat fiber lamun bocor kudu kieu tah. Serat fiber jeung sanes teh. Tah teteh serat fiber bacaanana ge aya. Sanes kabel tiraha gitu teh nu kieu disebat kabel. Tos heula we. Capek ke heula. Tos heula ih rariut. Si teh ka mana ongkoh bade ngawartosan barang-barang sih. Dieu dunungan teh